Kayak orang rek nanya ya ke Bapak Hajat, ya ngimpi naon penting kedatangan Cepiah jeung Acarli. Luka teu bisa nyarios. Oh bisa nyarios, tidak bisa berkata-kata saking bungahna. Mudah-mudahan berkahnya. Ayeuna dengekeun da si Ece teuing rek nembang naon. Teu nyaho pokona mah sadibereana we ku tukang mencetan organ. Pokona mah rek geunang rek kitu darengekeun teu malayar ieu. Baik. Mendingan dengekeun suara Cepiah daripada suara token listrik di jerewetan. Daripada token listrik bangga ngabekemna hararese token listrik mah. Cepiah mah masih bisa dibekem jika kieu tah. Token listrik moal bisa. Nya. Hanya ngerewet daripada duit mah. Bangga eta mah. Kudu pasya heula. Bener. Abang nuluna ka mana sih? Ata ditutupkan dulu ka ditu. Aduh. Mangga, Abang. Brurung. Go. Wah, ya Abang. Bingung pikiran hiji hate dibagikeun kaduaan nu itu gelis nu ieu gelis nu itu seksi nu ieu seksi berapel di imah cici diontrok cucu berapel di imah cucu diontrok cici asik rek dipegatkeun hiji geus nyantel pisana ati untung nama dikereu duanana adieu bingung kadieu bingung bararigung arek milih anu mana adieu bogoh kaditu bogoh untung nama jadi bubar duanana terus Pak wah baterai nanyar ini berarti bararingung bingung pikiran hiji hate dibagikeun kaduaan nu itu gelis nu ieu gelis nu itu seksi nu ieu seksi berapel di imah cici diontrok cucu berapel di imah cucu diontrok cici rek dipegatkeun hiji geus ngait pisana ati tungtung nama digeureuy duanana kaditu bogoh kadieu bogoh bararingung arek milih anu mana kaditu bogoh kadieu bogoh untung nama jadi bubar duanana kaditu bogoh kadieu bogoh bararingung arek milih anu mana kaditu bogoh
sholli wa sallim wa barik alaihi